Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Repudin, hari ini Indonesia Repudin meliput pernikahan adat Sunda ya. Ini berada di Kampung Jatiwangi, Desa Cigawir, Kecamatan Selawi. Ini rombongan mau menuju lokasi ya, sahabat. Emang ngeriling jalan sawah. Tuh, rombongan ya. Kami mau menyambut rambut. Mama tinggal dulu. Tuh, ini barang bawaannya tuh ya. Mantap Pak. Jika enteng kayaknya, aduh. Rombongan alur wae anu bari geuning nyaksani bahas masjid sakali karunya maka sekali deui ka rombongan saja wae sadayana adana terbaliknya maka sakali deui anu bari geuning nyaksani supaya sahabat ka masjid tamu pada sedikit ka luhur. Maka orang sama-sama ngiringnya seni akan pernikahan dua sejauhnya jujun miwah tes Siti Kusuk di tempat masjid Siparas dan Kos Mangga Siparas membuat anu ngiringnya seni akan pernikahan sedikit kayu masjid. Bangga ka bapak-bapak anu nyanak cacandakan supados disimpan heula di luhur anu bade ngiring nyakseni mangga supados teras lebat ke masjid supados enggal teras diakadan. Mobil khusus para saksi anu parantos ditugaskeun mangga di atas wae pangitan di lebat masjid anu bade ngiring nyakseni akan pertikahan margi acara pokok dipayungkeun supados ayeuna di lebat Asep. Diopati dulu DAL supados dialihkeun wae.
Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan di nikah kedua pasangan anak anggaran sini kalau aku sekali upaya sang emas 25 gram ditambah sekarang alat sholat dibayar kontan. Masa, alhamdulillah. Abah. Amin ya Allah ya Rabb. Amin ya Allah ya Rabb. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabb. Amin ya Allah ya Rabb. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
Alhamdulillah ya, akad nikah sudah selesai. Nu pangantenan bunga قوم يتفقهون عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بالسنة فليس مني وقال أيضا من نكح لله وأنكح لله فقد استحق ولاية الله الحديث. Hormat dan syukuri wabil khusus para alim ulama usami hadirin ibadah tempatan umuai kes Satu dua tiga ditampik lagi salaman dah start. mangga nu insyaallah pada dikapayunkeun ku saderek Ibu Imas Fatimah SPD supados persiapan wae panginten ka Ibu Imas anu bade baris ningbin sungkem dina ieu patempatan. Ieu kade aduh poena pilih nyongcok ya Pak. Di pala laur kieu. Tuh buat kedua tingkat kieu yang ujun alhamdulillahnya kuehna oge. Oh dicoplokeun heula. Padas pilih tinggal geplok cenanya. Sab diestafetkeun bae panitenya supados ayeuna tartib. Diestafetkeun cacandakanana. Awas bolu pengantin. Tang kuehna rada di ieu heula. Punten ya. Mangga persiapan ka Ibu Imas Fatimah SPD anu bade baris ningpin sungkem saparatosna sungkem persiapan mangga terus engke ngalaksanakeun ngiring ngabibingah ngabagiakeun adat Sunda nyaeta sawer. Saparantos sawer mangga diteraskeun ramah tamah saatos ramah tamah saatos nyawer insyaallah pamegat saparantos rengse nyawer ti panganten pamegat dilajeng ku panganten istri seueur insyaallah mangga masyarakat Kampung Jatiwangi anu bade engke ngiring Sekali ini 1 2 3
Magadir ya. Keng apung artes tenang Indo. Supados di stop heula anu di paling wetan supados di stop heula di stop heula anu paling ke keluarga besar heula di panganten sa ditugerkeun ka panggung mangga diamankeun heula kalau keamanan supados di stop heula motorna sementawis bade ngalaksanakeun nyawer sakali deui anu kenging sesedot atau lebet aya tulisan dina sedotan. Ibu pada nyawer karena panggung. Supados motor saurna disarengkeun wae istri sareng pameget saurna teh. Oh, Ya sareng. aya request. Mangga di keluarga besar istri sareng keluarga Reng TKW saweran ulah ka diawurkeun sok salebut. Jisim kuring neda ridho. Galip karuhun dapat Bismillah kamelutan mugi Gusti nang tayungan eulis asep nurandengan mugi ka salamatan selamat dunia rawa akhirat. salamet ku pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sampan jadi daka senangan sing senang laki-laki diuruk pampayana ada istrina mesti mantap hartikeun eulis ayeuna lebetkeun kana manahna manawi aya gunana purna eulis ayeuna aya ka dieu pamegetna ibu bade ngawurukna ku asepna. Bos, milih jarang mancen tugas bosnya.
Yo. Mata. Bebas, bebas, bebas. Cacap laksana baheula ukur dicipta hayang mibanda nu dipicinta nipta ti kapungkur rempan petingan di petik batur nganti ku karisi inggis pasang bukan indah kebek ku kabunga gesaget ku akad niatan nawaitulillah bibarakahna sejak tasyakur binikmah sedua sejalian parantos di akadan ayeuna parantos sah janten suami istri ayeuna mah tos sah mungguhing agama oge negara pamudah-mudahan ieu wasilah teh sing janten ngajaduk rami anu ayeuna layeut kacai jadi salawi kalau kadarat jadi salogat kacai sing daek ngaji kadarat sing daek salat mudah-mudahan dilepas beban salama ieu bubujangan jeung lalagasan teh ayeuna mah pamegat tos jadi pamimpin istri tos jadi ayeuna nu dipingpinna nyaeta salat teh lin ibarat ayeuna imam jeung makmum mangga urang sami-sami ku simbol ngalepas lalagasan ieu ngalepas ayeuna sagarupi beban samasa lajang ayeuna di awal dikawitan ku rumah tanggi teh mudah-mudahan sing maslahat dunia rawuh akhirat mangga sasarengan tuturkeun abdi bismillahirrahmanirrahim bibarakati umul Quran al-Fatihah Syaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin hitung sasarangan 1 2 3 jazakumullah alhamdulillah birabbil alamin Bebas, bebas. Gaya bebas boleh. Bebas, Dek. 1 2 3. iya Bebas, bebas. 1 2 3. Iya. iya aya Lagi gaya bebas. Bebas, bebas. 1 2 3. Lagi gaya bebas. 1 2 3. Pak Ahin ibu mana cara foto bisa Bebas, bebas. dipersiapkan Kali lagi boleh. Gaya bebas. Bebas, bebas. 1 2 3. Kali lagi gaya bebas boleh. 1 2 3. Sadacan eta hayu ka dieu heula pesantren Al Kausar sadayana yuk Bibi Adadang sur bapak ka dieu Desi nya babi milarian nu leungit kunci motor di teh Desi Lagi Sip. gaya bebas. Bebas, bebas. 1 2 3. Kali lagi gaya bebas. Bebas, bebas. 1 2 3. Iya mah Alhamdulillah ada dek
Sekarang iya, alhamdulillah, masya Allah. Bebas, bebas. Ya masih Putra Mahesa Dewa Sound. Bebas, boleh bebas. Cacap laksana baheula ukur di Apa Pak Haji? Bebas. Si Pak Haji malah apa